Sabab lamun ieu hirup monoton Bu, cicing gitu, cemak blok we gitu, rata we gitu datal, mau rame dah mau. Coba gerak ibu gembira we gitunya, bunga we tiap saat. Jigana dikira-kira aya rada-rada merenya gitu. Atau ibu nangis we terus. Cilaka Bu. Matakna Allah nyiptakeun bunga susah sehat teu damang dipuji dihina, saatna gaduh urang saatna teu gaduh eta hanya takdir Allah, warna lah. Babak tina kahirupan, episode tina kahirupan eta sanes bencana Bu. Lamun urang sae sikapna maka bakal karaos endahna, karaos nikmatna. Sabab kanggo jalmi anu iman mah nalika dipasihan nikmat tadi oge sur Kanjeng Rasul tiasa jadi syukur. Sabab eta jadi ibadah, lamun dipasihan ujian eta jadi sabar. Sabab eta ge sami ibadah. Cobaan ibu geranya, ibu masak kangge caroge, masak dinten ieu ku perkedel oer. Sedangkan perkedel teh eta teh kasukaan kasadap caroge. Tinggal ieu naon cenah. Ceuk ka anak teh ya Allah, cenah ibu dasar ibu meuni salehah cenah ngartos pisan kana kahoyong teh. Terang hoyong perkedel oer. Ieu perkedel meuni spesial pokona mah teh kitu. Top cenah lah. Tuh muji ka ibu leres teu? Muji. Coba dinten kadua ibu ngadamel deui anu sami jiga kamari. Tengalikeun pujianna tengalikeun. Ieu perkedel deui kangge Aduh cenah perkedel siga kamarinya. Apal wae kamari teu acan puas ceuk sia teh. Sok kadiekeun mah tuh beuki ngurangan Bu pujianna. Enjingna ibu ngadamel deui perkedel Bu. Alhamdulillah perkedel cenah ieu. Sok diekeun. Beuki penek mujina Bu, nyarios beuki penek. Enjingna poe kaopat ibu ngadamel deui Bu perkedel nu sami. Ieu perkedel deui. Perkedel paling ge kitu nya. Bari ngereutkeun tarang. Ayeuna mah beuki penek sakalimat, perkedel. Pas dinten kalima ibu ngadamel deui perkedel. Ieu mah eksperimen we Bu. Ieu perkedel deui cek ibu teh. Perkedel wae teu nya. Jadi lamun lempeng kitu-kitu wae moal aya indahna kadituna malah jadi sangsara. Janten Allah nyiptakeun urang teh emang sapertos kieu Bu, berwarna, amin teu monoton. Henteu jiga perkedel tadi gitu. Kadang urang aya dihinana diremehkeun ku jalmi. Kanggo naon eta teh Bu? Kangge ngamatangkeun diri urang, kanggo ningkatkeun deui kadewasaan diri ameh leuwih bijaksana deui gitu. Kadang aya teu damangna, dina teu damang urang tiasa terang mahalna sehat kitunya. Tiasa nikmatna calik akibat tos hade tina bisul leres Bu. Dan nuju sehat kieu mah teu karaos nikmatna calik teh kitu. Di bisulan mah ku Allah, hade we bisulna nikmat. Alhamdulillah tiasa calik deui cek ibu teh gitu.